Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtassu arwahahum bisyuhudi uzmatih fa qulubuhum fi raudati jannati ma'rifatih yuhbarun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulum wal anwar wa ma'danil ma'arifi wal asrar wa radiyallahu ta'ala an ashabil abrar wa ahli baitihil athar amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kahiji muqaddimah, pasal kahiji basmalah. Yang bagi likulli syari'in fi fannin ayyabhasa alal basmalah bitorfi yunasibuha. Hartosna peryogi kasakur jalma anu tumandang ngamimitian dina hiji fan kudu ngabahas bismillahirrahmanirrahim ku jurusan eta fan. Di dieu fan tauhid, maka ngabahasna ku fan tauhid. Janten salajengna urang ngabahas basmalah ceuk ilmu tauhid. Tapi lamun ninggal kana pengantarna henteu saukur tauhidna anu bakal didugikeun, tapi oge aya sisi tazawwud, sisi ningkatkeun rasa urang kana basmalah. Bismillah ngamimitian abdi nganggit ieu risalah kalawan ngentap pitulung ka zat anu kagungan jenengan Allah. Bismillah ngamimitian abdi nganggit ieu risalah kalawan ngalap berkah kunyibat jenengan Allah. Terus huruf ba dina bismillah nya eta disebut huruf jar asliyah. Oh ieu mah Kang Ejen nu hafal ieu mah. Jar asliyah teh naon cenah ngajar. Yos lah. Pokona kieu. Abdi macakeun dina husnul adab abdi macakeun sadaya. Bagian anu teu kahartos da memang ditujukeun ka kalangan pasantren, dari kalangan pasantren mah nya apal nu ngaran ba teh jar asliyah. Tapi keur urang mah lewat we heula. Mohon teraskeun ya. Huruf ba dina basmalah eta disebut huruf jar asliyah, ngabutuhkeun kana muta'alaq, ngabutuhkeun kaitan. Nya eta fi'lun amun muqaddamun. Nyaeta pagawean umum anu diteundeun dihareup ucapan bismillah eta. Maka disebutkeun takdiruhu, terusna lamun dikumplitan mah omongan basmalah teh janten kieu. Abtadi'u kuring ngamimitian bismillahirrahmanirrahim. Tah abtadi'u teh kuring ngamimitian disebutna fi'lun amun mutaqaddamun. Jadi pagawean anu umum sifatna teh disebutkeun khususna pokona abdi ngamimitian we. Abdi ngamimitian ieu pagawean teh disebutkeun naon pagaweanna, pokona abdi ngamimitian ku bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitu. Muta'alaq anu kadua, kaitan anu kadua dina bismillah nyaeta fi'lun khosun muqaddamun. Nyaeta pagawean khusus anu diteundeun dihareup. Di dieu mah dicontohan teh ku pedah pengarang. Jadi nyontohanna u'allifu kuring ngarang ieu kitab. Jadi ngarang kitab mah geus pagawean khusus kan. Mun tadi mah pokona kami mimitian pagawean. Naon we eta mah pagawean. Ieu mah pagawean khusus. Nyaeta kami ngamimitian nulis ieu kitab musta'inan au mutabarikan bismillah. Dina raragan menta tulung jeung menta berkah nyebatkeun ngaran Allah. Anu katilu kaitan ucapan bismillah teh nyaeta fi'lun amun muakhar. Pagawean anu umum diteundeun di akhir. Bismillahirrahmanirrahim kuring ngamimitian. Mun tadi mah kuring ngamimitian bismillahirrahmanirrahim, ieu mah bismillahirrahmanirrahim kuring ngamimitian. Nu kaopat muta'alaqna teh nyaeta fi'lun khosun muakharun.
agawean khusus anu diteudeun di akhir. Eta bismillahirrahmanirrahim kuring nyusun ieu kitab. Duanana aya tina Al-Qur'an niheulakeun pagawean tinimbang ucapan bismillah. Eta dasarna surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra baca eta teh pagawean anu diteudeun di awal. Dasarna meunang urang nyebutkeun heula pagawean urang karek bismillah. Tapi meunang bismillah heula karek pagaweanna. Naon dasarna? Dasarna ayat bismillahi majroha wa mursaha. Bismillah sawaktos berlayarna sareng sawaktos berlabuhna. Berlayar jeung berlabuh pagawean. Jadi duanana aya dasarna. Namun naon sih pentingna urang nyaho aya muta'alaq ti hareup, aya muta'alaq di tukang nya. Lamun cek dina bahasa santri mah naon pentingna nakdimkeun jeung nakhirkeun pagawean teh dina kecap bismillah. Ngan nu saterang abdi nyandak tina tafsir Zamakhsyari anjeunna milih nakhirkeun pagawean leuwih ngutamakeun nyebut heula bismillah karek nyebutkeun pagawean. Kusabab cenah kanggo ngutamikeun nyebat asma Allah tinimbang pagawean mulai. Gitu saur Imam Zamakhsyari. Tapi pas waktu anjeunna ditaros naha ari dina surat Iqra bismi rabbika mah ngamiheulakeun pagawean. Maka jawaban Imam Zamakhsyari kusabab eta ayat anu mimiti turun. Maka anu paling penting dina ayat eta mah nyaeta kudu maca heula samana kenal ka Allah. Hartosna naon? Hartosna ari mukmin anu leres-leres apal kana bismillah mah apal kana mana nu kudu dipiheulakeun, mana nu kudu diakhir. Aya masa di mana kudu miheulakeun nyebut ngaran Allah, aya masa miheulakeun pagawean dosa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tadda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha anna daiman alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar wa afwa indal hisab. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.